Wilujeng enjing para pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Abel Kristiano Saputri dina program Warta dinten ieu. Salasa iji gerai kopi kasuhor, kopi kenangan resmi ngayakeun grand opening dina kaping 11 Mei 2020 di daerah Martapada, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Ayeuna tempat nongkrong anyar ieu langsung narik perhatian masyarakat. Jeung viral di media sosial lantaran buka salila 24 jam. Ramena pangunjung nepi ngajadikeun tempat parkir teu mampu nampung kendaraan anu datang. Kumaha suasana di lokasi? Ieu laporan langsung ti reporter kami. Hatur nuhun, ayeuna abdi geus aya langsung di gerai kopi kenangan Jalan Kiai Wahid Hasyim Martapada Kulon, Astana Japura, Cirebon. Disaprak grand opening dina kaping 11 Mei kamari, tempat ieu geus rame didatangan ku masyarakat, khususna pelajar, rumaja jeung keluarga. Dina kasempatan ieu simkuring parantos sareng pengunjung gerai kopi kenangan. Wilujeng enjing teteh. Sareng saha abdi Narios? Abdi Raulia. Abdi Siska Bilasari. Oke, punten bade ngawawancara kumaha pendapat teteh ngeunaan hadirna kopi kenangan di Astana Japura ieu? Numutkeun abdi tempatna saya sareng pisan kanggo nongkrong. Ayeuna janten aya tempat anyar anu modern sareng buka 24 jam di daerah dieu. Ti iraha teteh terang aya grand opening tempat ieu? Abdi terang teh sababaraha gue tas acara pembukaan seueur sareng rerencangan. Ya, atur nuhun teteh. Wilujeng enjing teteh. Anjing. Sareng saha abdi Narios? Abdi Melinda, abdi Tia, sareng abdi Indri. Oke, bade wawancara naon anu paling menarik dina tempat ieu teh? Romana teh seueur. Teras aya wifi gratis oge. Janten raosan kanggo ngerjakeun tugas atanapi kumpul sareng rerencangan. Nah, numutkeun teteh grand opening tempat ieu biasa langsung dipadati ku pengunjung. Sabab masyarakat ieu parantos lami ngarantosan tempat nongkrong anyar modern sareng nyaman. Biasana teteh sumping ka tempat ieu sareng saha? Abdi biasana sunting sareng rerencangan nongkrong atanapi rerencangan sakola. Ayeuna ngumpul kieu. Oke, atur nuhun ya teteh. Wilujeng enjing abang sareng saha abdi Narios? Ya Dika, abdi Dikri. Oke, bade ngawawancara, numutkeun akang di bagian mana tempat ieu nu paling nyaman kanggo nongkrong jeung rerencangan? Mungkin abdi area indoor tak ketinggalan paling nyaman. Sebab tempat duduknya rosen sangat tenang, sarang pemenang juga halus. Naon harapan akang kanggo tempat ieu saharepna? Abdi mengharap tempatnya tetap nyaman. Sarang pelayanan langkung sae, supados pengunjung betah. Oke, hatur nuhun akang. Ya, amin. Kalayan hadirna kopi kenangan di Astana Japura, masyarakat miharep daerah ieu janten langkung maju sareng gaduh langkung seueur. Tempat kumpul anu nyaman kanggo masyarakat. Antusiasme masyarakat katingalina kacida luhurna. Malahan dina waktu puting area parkir di lokasi katingalina pinuh ku kendaraan pengunjung anu terus berdatangan. Simkuring Aura Dewi Kurniawati ngalaporkeun ti Cirebon. Hatur nuhun kana laporanana. Pamirsa, kitu tadi suasana ramena grand opening kopi kenangan di Astana Japura anu keur rame jeung viral didatangan ku masyarakat. Mugia urang tiasa patepang deui dina warta salenjangna.
Sim kuring Abel Kristiano Saputri dugi ka tepang deui sareng Wilujeng Enjing.